Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu, patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda ti channel YouTube Dongeng Sunda Mang Angga. Kumaha mitra dararamang sadayana nuhun upamidana mangma. Eta nu kumaha Anggang disuhutkeun ka Gusti Allah siang kalayan wengina. Hatur nuhun kanu parantos komentar mitra. Sahaja namang mangga kumaha Anggang diaoskeun anu komentar minangka apresiasi Mang Anggang sareng rasa hormat Mang Anggang kanu parantos komentar nya mitra. Aya Mami Ratu Nur kahiji hatur nuhun, aya Kang Ade Sukarna hatur nuhun, aya Neng Amira nuhun, aya Cientut Sri Astuti Bandung musim hujan mugi hujan berkah sehat sinareng sukses amin hatur nuhun. Aya Teh El Hatman hatur nuhun, Kang Jajang Rukmana sampurasun Mang Anggang bari mancok ngaringkuk margi hujan di Majalaya teh teliren-liren janten tiris hatur nuhun tos diaoskeun sami-sami Kang Jajang Rukmana baktos kepala wargi sadayana nu aya di Majalaya. Aya Kang Yohan Jeans hatur nuhun, aya Calik AA ieu teh saha teh ieu teh aya naminanya punten. Teh Enu nya hatur nuhun Teh Enu parantos manco. Aya Kang Resut Sunda Waderman manco sambil gegelehan ngagoler hatur nuhun. Aya Pangkeh Doyong akhirna tiasa ngadawukeun di dongeng Mang Anggang nuhun. Aya Obi 6280 ranca ekek manco hatur nuhun. Kang Ikwan Marub hadir, Kang Mulyani Ismanto mantep Mang Anggang Cilongok Pasar Kemis Tangerang hadir nuhun. Aya Resiop Kingdom hatur nuhun Cibiru hadir, aya Mama Hadian Perdiana subhanallah tos langka mungkin jalmi anu hate nalir Inten Permata siga Badori teh ngageri pisan kana hate mun hatur nuhun kamarinya dinu dongeng ilmu Badori ilmu Ki Badori hatur nuhun Mama Hadian Permana Mama Hadian Pardiana maksudna punten. Aya Bunda Nani Mang Anggang ti Bogor Barat, Bunda Nani Leuwi Sadeng saurna hatur nuhun Bunda Nani. Aya Kang Holil wae Waalaikumsalam WRWB salamina manco mugia sehat terus kanggo Mang Anggang hatur nuhun Kang Holil wae nya mugia sararayat sadayana nu aya di dinya. Teh Nia Kurniasih Garut hatur nuhun, Teh Euis Haryati, Teh Anita, Teh Florentina Ning sareng Kang Dede Ranca Manyar hatur nuhun kumaha Anggang kaoskeun nu mungsak ieu heula nya kumargi aya deui tah can lalebet deui dina kaping 15 Maret dinten Jumaah. Wilujeng sasi siam kasadayana mugia amal ibadah puasa urang ditampi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sareng urang dipaparinan kasehatan tur kasinugrahan aya dina ginanjar kawilujengan teh sapapaosna. Mangga mitra mete nyang kolong teuing kana waktos urang barandungan bae dongengna kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu, lamun urang mindeng indit-inditan ti Cianjur ka Bandung pasti bakal apal jeung sasak anu mangrupa objek foto anu matak pikabitaeun oge tempat peristirahatan para pengendara. Sasak ieu mentasan Walungan Citarum, walungan panggedena di Jawa Barat Indonesia. Di balik kaendahanana ieu walungan lain ngan ukur jadi jalan transportasi atawa sumber cai pikeun masyarakat satempat, tapi oge mibanda sajarah panjang jeung carita-carita mistis anu matak helo. Di tengah kaendahan sajarah Walungan Citarum aya oge legenda mistis anu kacaritakeun. Disebutkeun yen walungan ieu dipake salaku tempat sebanyawa zaman baheula
sarta dipercaya digageh ku makhluk goib anu nungtut seba unggal tauna. Dina peting-peting nu tangtu makhluk ieu dipercaya muncul pikeun males dendam sarta neangan korban di sabudeureun walungan. Walungan Citarum, walungan pangpanjangna jeung panggedena di Provinsi Jawa Barat geus lila jadi perhatian global alatan tingkat polusi anu kacidaluhurna nalika tahun 2007 kamari. Sanaos dikenal salaku salah sahiji walungan anu paling kotor di dunia, walungan Citarum oge ngagaduhan sababaraha misteri anu teu kaungkapkeun tug nepi ka ayeuna. Baheula masyarakat setempat percaya ayana sosok setan dina wujud oray atawa naga anu cicing di sepanjang walungan ieu. Disebutkeun yen setan oray ieu parantos aya sareng cicing di Citarum dina sababaraha abad lilana. Salian ti oray setan, pengawas Citarum oge aya tokoh legendaris wali Citarum nyaeta Raden Kalung Bimanagara. Mitra kaum dangu kumaha dongengna? Mangga urang baradungan bae. Mitra kaum dangu, kejadian ieu dina zaman baheula pisan. Harita teh kabeneranana wanci tunggang gunung di salah sahiji lembur nu teu jauh ti walungan Citarum. Langit lenglang taya aling-aling, bersih taya mega anu ngahalangan. Manuk recet di sarada patembalan jeung baturna nambahan endah tumanina. Dang daunan ting garupai aroyag katebak ku angin ngahiliwir kawas nu silih gupayan. Kitu mun disawang saliwatan mah. Ngan lamun seug disaliksik tina kanyataanana dina waktu harita mungguh ku beda. Tutuwuhan bangun karuru gararing lir anu kurang gemuk, kulitna nu hurik malolekat ku tarikna halodo. Taneuh anu saab ngakibatkeun akarna meh teu cayan, leumpeuh ku naretepna panon poe anu jongjon moreret najan wanci geus rek nyedek ka wanci sareupna. Malah aya tangkal anu geus burindil teu daunan, tinggal dahan jeung regangna nu ranggak ranggah ka langit kawas nu keur ngarep-ngarep datangna hujan. Mitra kaum dangu kocapkeun di hareup imah bilik basajan. Sabot dirja keur ngadayagdag nyarande kana lincar, niiskeun awakna anu nyongkab asa direrab. Kaayaan jolreup bae iwuh angkeup kawas anu rek hujan. Kuniang manehna cengkat leos kaburuan bari tatanggahan ka luhur langit. Anu cedeum ngadadak kapireng ting garayot mega hideung. Ngarempeukeun panon poe anu keur meujeuhna nyorot. Arek hujan kitu ieu teh. Joreuk bae hatena ngagerentas. Red deui ka belah kaler mapaikeun teutepanana kanu jauh ka puncak-puncak gunung anu garundul eueuh tayan. Taneuhna bareureum paselang jeung anu semu hideung kawas tutung atahan. Asa ku heabna panas halodo. Barang ngaliuk deui ka beulah kidul ka ciri tina lolongkrang kiceupna ting buri nyai cahaya gelap babarasatan dinu jauh. Lir ramo hurung keur nyasak kasang hideung anu ngadingding dina tungtung deuleuh. Mitra kaum dangu keur jongjon dirja olohok netep alam anu geuneuk
tekanyahuan mimitina sarta teu disangka-sangka tianggalna jol beledag bae sora gelap ngabeledag tarik pisan. Bareng jeung buri nyaina kilat anu ngabarasat mani asa dina siraheun pisan ditungtungan ku guludugna terus bebelecetan ngaler ngidul ngurilingan legana langit sorana agem ngaguruh handaruan. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Omongna bari cingogoh bakat kureuwas. Ina, gara jahitan poe pare teh bisi keburu hujan. Datang adenge gelap sakitu tarik nate. Tuh dala tuh, beh kidul mages turun mani mongkleng kitu. Cek Mauki anu keur ngageblug nutu pare dina lisung ka icukna. Mireungeuh tatanggana kitu gewat Dirja oge guragiru ngampihkeun suluh anu ngabarak di poe di buruan. Pahibut cuh cih jeung tatanggana nyaraitan pepoean. Di belaan cul pagawean anu sejen telila gelebug angin ti belah kidul nyebrut nubrukan tatangkalan anu keur mejeuna langlayeusseun. Dauna ngaguruh seah lir sora curug bari murag-muragkeun kalakaina anu gararing bareng jeung cuk celakna cai hujan anu rapluk ka bawah angin ragragna rerendehan masihan taneuh anu geus lila barejan. Mitra kaum dangu sabot Dirja ngangsrodkeun tidak anu bolongor luhureun paraseuneu. Hujan anu diwalah-walah arek gede teh na atuh anu jolset bae raat deui. Raat teragrag miripisna tinggal angin ngahiuk handapeun reueukna mega hideung anu ngagarayot. Nahanya hujan teh maningan saparalak pisan. Cek Dirja bari ngarongkong kurung manuk anu ngagantung handapeun rambu kenteng. Nyanya, ngabibira we wungkul. Hanas nutu teh dianggeuskeun da di selang nyaitan pepoean heula. Tembal pamajikanana bari ngasur-ngasur seuneu. Heeh. Boro geus atoh abah oge. Sugan teh nya arek gede hujan teh nya. Karunya ku papelakan. Mani geus gararing. Cek Bah Nur Hasan bari neuk-teukan daun kawu. Telila ti harita reket berai panto dapur aya nu nyurungkeun ti luar. Cek Kang Dirja teh ka mana? Omongna bari tumpat tempo ka jero imah. Henteu. Ning tuh keur ngaropi belum sampe jeung abah. Ya patuh ka dieu ju ka jero. Cek kanu anyar datang. Saha Cek Dirja di tengah imah bari nempok ka dapur. Si Uju ya, tembal pamajikanana. Ka dieu atuh euy hanjat. Cek Abah Nur Hasan, bapana Dirja, mairan. Mangga wa, mangga. Tembal Uju bari asup ka imah, gek diuk milu ngariung. Mitra kaum dangu demi Dirja jeung salila rumah tanggana aya kurang leuwih 10 tahun. Teu kabeneranana teh teu dipercaya boga anak. Nya akhirna mah Uju minangka baraya sabraina sok mindeng jadi batur kesel, batur ngalah suluh tea nyadap karet tea macul tea jeung sajabana reka mana euy? Bapak Nur Hasan nanya deui. Biasa we wa nyamper neger ka Kang Dirja ieu teh. Tembal Uju bari merong ka Dirja. Hayu atuh Kang Dirja bisa kaburu-burit. Omongna deui. Kehulanan atuh, da burang kene sakedeung deui. Cek Dirja.
Berang keneh kumaha ari akang sakieu geus burit oge, cek Uju nembalan bari morongos. Kapanan kawas geus burit teh peda aya pihujaneun Ju. Padahal mah berang keneh ieu teh Ju. Jeung can ngala-ngala acan deui upana oge ieu teh, cek Dirja. Kang, upan mah ieu oge loba yeuh. Arek mawa teger sabaraha hiji kitu. Mawa sakumaha kitu maneh teger-tegerna Ju. Wah, di masiki oge loba. Nu dewek mah kari 4 deui euy. Dibawa ku adi maneh ta ku si Uci 3 ka Cibodas cenah. Can dipulang-pulangkeun deui nepi ka ayeuna ka maneh ta budak teh. Jeung nyaeta atuh nu matak teu ngalaupan teh da. Angkanan teh arek gede hujan. Ari pek raat deui geuning hujan teh nya. Da tadina mah moal neger beuting ieu. Maksud teh moal neger peuting ieu mah cekeng teh syukur we ari maneh mawa loba mah eupan Ju. Nyaeta kuring oge kitu angkanan teh rek hujan gede nya Kang, cek Uju. Enya kalah ka angin we ngagalebug. Buruan oge teu baseuh-baseuh acan. Bangun galaring deui we ning tuh, cek Bah Nur Hasan. Muhun wa, ngan kabagian miripisna wungkul ka urang mah nya. Da gedena mah jigana mah belah kidul kawasna mah tah. Enya belah kidul mah jeung dordar gelap sagala kawasna nya. Cek EN bari niupan songsong. Ih, tadi mah mata keung nampuna oge belah kidul mah. Jabat hima dan para roek teh cahaya gelap mani ting barasat masuli berbabaranya ayan teh. Kuludukna oge kadengena mani gegelegeran. Mani ala leundeur cacakan jauh. Komo anu deukeut meureun bisa kumahaeun meureun nya katorekanana. Omongna deui. Nah hari tadi naon anu ngabeladag luhureun suhunan teh lain gelap gitu. Pan ka urang oge aya sarua aya gelap, cek Dirja. Aya gelap eta oge aya sakali oge sakitu matak torekna. Komo di ditu mah meureun anu lila leuwih ti urang. Ih, da mani kawasan rek runtuh we atuh langit teh. EN neruskeun ngomongna. Hayu atulah lain kalah ka patorong-torong kitu Kang Dirja. Hayu angguran bisi kaburu burit ieu teh. Sakedeung deui oge poek geura. Uju megat anu parerea omong. Nah moal ngadon sang ieu heula ngadaguan sangu heula Ju. Ngadaguan sangu heula ieu sakedeung deui oge timus geura. Cek EN. Hangke we ceu kede we. Balik eta we lah balik naheun teger. Da abdi oge arek ngendong di dieu ieu di imah mah keung eueuh sasaha. Nah kamarana Bapak Ilaing, cek Bah Nur Hasan. Nuju ka pasir hayam wa da arek ngarendong cenah. Enya tuh geus we sare di dieu ari keung mah di ditu. Muhun wa. Hayu atuh Ju berangkat cek Dirja bari ngojengkang nyokot tegerna. Curut tarurun tina golodog dapur marawa jejer teger maruru walungan Citarum nu kahalangan ku dua lembur ti imahna. Mitra kaum dangu duaan pating garidig mapai jalan anu taneuhna geus garing deui. Reureuh magrib geus kari poekna awor jeung harieum beungeut anu ngengkangan kana lengkahna. Moekan kana tincakkeunana anu dihapit ku tangkal jarong jeung saliara. Cai hujan anu masih keneh ngagarantung maruntang dina dangdaunan. Ting paralak berubut kagibrigkeun ku angin magrib. Rapluk naringgangan tonggong anu rek muru walungan. Gancangna carita sanggeus daratang ka sisi cai ceb jejer tegerna ditancep-tancepkeun kana gawir walungan anu barala karimbunan ku jujukutan. Dijajarkeun sinarada anggang
Geus kitu mah teu talangke leos baralik deui teu malire kana ting cerewetna sorabon ceret kawas anu menta di dagoan tina handap batu-batu anu galituk sisi cai. Teka kocapkeun di jalana Dirja jeung Uju geus nepi deui ka imah. Sok Ju, ka imah tah caina dina ember jeung ngumbah suku, ceuk Dirja. Hor geuning itu geus baralik deui. Cek EN bari muka panto. Nah kudu nepi ka wayah kumaha kitu pira oge nancapkeun jejer teger wungkul. Teu sabaraha hesena teh. Tembal Dirja. Cik sangu teh bawa ka dieu atuh En. Lapar ieu. Uju sina dahar sekalian. Gedean atuh damarna ieu ulah sina ngatetet kieu. Asa sareuk pisan nempona oge. Omongna deui. Ih, ari nyarita teh sok bari jeung sesentak wae. Cek pamajikanana bari ngaleos ka dapur nyokon sangu jeung deungeuna dijagragkeun tengah imah dina samak anu geus ngampar ti magrib keneh. Sok Ju sok kahareup. Nobasan we kayaknya ku sorangan da lain di sasaha ieu. Cek Dirja nawaran. Nya sok Ju kayaknya Ju nu bebenangan. Wayahna we di dieu mah eueuh deungeunna geuning. Sakieu saya aya we nya. Cek EN. Ah sarua wae ceuk. Di ditu oge manggih lauk teh tempo-tempo usum hajatan we. Cek Uju bari ngalasan sangu. Mangga tuwa urang tuang. Omongna deui ka Bah Nur Hasan. Pek we Ju kayaknya sing jongjon. Uang mah tadi ngaheulakeun maneh. Geus kolot mah malum we sok pejit koreseun, tembal Bah Nur Hasan. Mitra kaum dangu gancangna carita sanggeus dalahar terus ngarariung deui nyang hareupan belum sampe sesa tadi ngarobrol bari sarumeah aya keneh ladana urut dahar jeung sambal anu kurang tarasina ngariung deui hareupeun damar anu ngabulak-bulak haseupna nyerebung ka luhur ngahideungan para. Tah ayeuna mah kieu Ju. Kumaha Kang? Maneh ngendong di dieu. Cek Dirja muka carita. Atuh pan nya tadi garek ngendong. Maksud teh neger teh urang paretkeun bae euy. Sugan we aya milik meunang rea laukna kitu tah. Di kumaha diparetkeun teh Kang? Diparetkeun teh di teangna 2 kali. Tengah peuting sakali, isuk-isuk sakali. Tah di mana beak eupana gewat eupana deui ari wayah kumaha we neangna mah. Maksud teh arek wayah kumaha we neangna mah eta mah karep arek pukul 11 arek pukul 12 oge teu naon. Jadi neangan teh 2 kali jeung isuk-isuk kitu tah maksud akang teh. Malah ari keur aya milik mah tah teh euy. Kumaha Kang? Sore keneh oge sok geus aya nu nyanggut. Pan lumayan tah. Lamun 2 kali neang pek bebenanganana teh atuh 2 kali lipat. Cek Dirja ngajelaskeun. Oh kitu. Maret ngaranna teh nya nu kitu teh nya. Tembal Uju. Jadi lain negara tuh nya, lain negernya. En milu nyarita. His eta oge neger keneh. Ngan neger mah ceuk urang oge diteangna ngan isuk-isuk bungkul. Rek bebenangan rek henteu kumaha ceuk harita we. Arep-arepeun ari lain isuk deui mah. Malah sok aya nu nepi ka pegat sagala talina kapadan. Tinggal jejeurna we nancep. Eta teh biasana kudu sok disanggutna sore keneh. Geuning sok aya anu terus diteureuy kabeh jeung useup-useupna nepi ka masjid gugurubugan we di dinya. Kudu kitu oge sok tuluy pegat deui ari ku hantem di bebetot bae mah. Moal ka arah nu mata kitu urang paretkeun. Nya kaharti atuh ayeuna mah. Jadi lamun diteangna sapeuting 2 kali teh jeung isuk-isuk ngaranna teh maretnya atawa diparetkeun meureun. Mun diteangna isuk-isuk wungkul mah ngaranna negernya. Kakarak nyaho kuring mah Kang Dirja. Cek Uju kalayan darian. Da batur oge langka anu nyarahun atuh di dieu mah. Akang oge pedah keur budak we baheula sok mindeng dibawa maret ku abah nyaho teh nya bah. Cek Dirja bari ngararet ka bapana.
Enya bare towe ke resep negara ju da lumayan atuh ari daek mah, cek Bah Nur Hasan. Arek wayah kumaha tung keneangna, cek Uju. Sugan eta maneh daek nyaring tengah peuting henteu. Bisi kabluk. Kumaha diajakan we atuh kuring mah asal digeingkeun we. Enggeus we urang pukul 11 nya. Sugan we loba lelena anu nyaranggut sore-sore kene. Mangkaning sababaraha jejer kapanan. Salapan jejer jeung anu manehnya ju. Nya salapan, tembal Uju. Tur lamun 2 kali meneng isuk-isuk teh heg bareng nyaranggut kabeh. Pan 2 kali salapan jajar teh meureun 18 lele nya. 18 lele atuh tah. Aduh, jang dengan sangut 2 poeun mah mending kitu we atuh lumayan. Milu nembrong. Atuh puguh eta oge. Tembal salakina. Mitra kaum dangu keur jongjon ngarobrol. Neng sora jam tina imah tetangga adenge. Pukul sabaraha nya bieu teh? Cek Dirja bari neuteup beungeut pamajikanana. Pukul 8 kadengena mah. Tembal EN. Ih, geus peuting geuning. Teu kaah geura sare ju. Lain geura pangamparkeun heula atuh En. Teu karasanya ari bari ngobrol mah. Sok aya nya. Cek Dirja. Kayak orang sapukeun heula atuh. Di dieu we nya ju, di dieu ye. Deket balik panto, tarah Kang Dirja babari ngageingkeunana. Nya ce, di mana we lah? Sare mah sarua we asal mernah. Mitra kaum dangu geus dipangamparkeun mah goledag Uju ngedeng deket balik panto. Memeh sare kucap kicep heula ngumbar lamunan meurentang tu loba bebeunangan lamun negerna unggal peuting diparetkeun mah. Jeung komo lamun tegerna ditambahan deui mah. Ah nya euy engke mah mending kitu we unggal neger teh. Najan Kang Dirja teh daekeun oge upamana kajeun rek ngajak si Uci, cek gertes hatena Uju. Dina lamunanana bari setengah pepeureumeuan asu. Bari setengah pepeureumeuan asu. Atuh geus kitu mah kabehanana Dirja EN oge bapakna ting laleos ka jero pangkengna sewang-sewangan ninggalkeun Uju di dinya anu keur pepeureumeuan asu. Mitra kaum dangu telila reup bae manehna peureum nya Uju sarena bangun anu tibra pes-pesan sora kerekna oge dicaangan ku ngetetetna cahaya damar anu ukur nyai-nyai beunang ngaleutikeun ngaganteng luhureun bupet muraikeun poekna peuting anu rupak tengah imah teu mirosea kana tirisna angin peuting anu ngagelebug di luar ting garebos nyegok ti kolong. Maloncor tina rongrang anu cararaang teu kasamakan. Dirja mah jeung pamajikanana ti barang arasup ka kamarna oge jol jarempling bae lir anu ngadedempes bari mopoek. Geus pangheulana sararena teh meureun. Rongkeng mimiti disarada hawar-hawarna rungtutan tinu jauh ngaplus. Malah jangkrik mah rapehna teh bareng jeung kandegna angin anu lumaku. Teu ngarenghik deui basa dina wanci usum tumorek. Jero lembur beuki sepi lir gaangkat tincak simpe eueuh sora-sora anu kadenge iwal ti gending peuting anu mepende ditema kuting salegrekna sora anu kerek gorgar patembalan silih tempas sare tibra. Waktu teu karasa majuna. Peuting beuki karasa sepina. Nu sare beuki pules tibrana, nu ngimpi beuki panjang lalakona. Rongkeng beuki rame ngaronggengna. Ngawihan rusiah peuting sorana bangun serak sawareh lir anu geus peura. Bangkong hejo ting borogododod di temaku uek-uek karena sora bancet tina sisi susukan. Mapan angin peuting anu keur meujeunna sumilir.
Mitra kaum dangu anu nuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Anu diwalah-walah arek nyaring pukul 11 teh bakat Kutibra mah teu karasa peuting teh nyerelekna. Nepi ka teu kadenge ting kalenengna lonceng jam di imah tatangga anu ngitung waktu unggal jamna. Nepi ka peuting geus liwat kajauhnakeun. Keur meujeuhna Dirja anjat selang dina alam pangimpian, jol korejat hudang, cengkat disakalikeun. Lilir tina sarena bangun anu reuwas kawas aya nu ngageingkeun tina tibrana. Aduh. Iya. Dirja ngagebig-gebig pamajikanana anu keur tibra. En. Cek En bari nguliat terus malik ka salakina. Pukul sabaraha ieu teh nya? Teu ngadenge jam tadi ti imah Mang Atmar. Ngadenge teu? Naon Kang? Lain ngadenge jam tadi ti imah Mang Atmar jam sabaraha ieu? Cek Dirja bari diuk. Henteu. Tembal En bari heuai. Boa, geus penting pisan nya. Jung Dirja nangtung. Daludag dalig deug muru tengah imah. Sabot Dirja keur ngasurkeun sing sim damar anu ngait luhureun bupet. Neang bae neng bae lonceng jam tatanggana teh disada deui sakali. Nong toreng nyelap dina tengah-tengah jemblingna peuting anu geus simpe. Allah, eta geuning pukul 1 geuning. Kalepasan sare teh yeuh. Cek Dirja. Nah atuh. Lain gara gaingkeun uju kayaknya. Kada kapulang anting tengah imah we. Cek pamajikanana di jero enggon. Jo, ya. Wah, uju. Kebluk-kebluk teuing es teh nya. Kawas bangke we. Cek Dirja. Uju ngulisik bari nguliat. Udang, Jo. Lain kukuliatan gitu, penting-penting. Kumaha Kang? Tembalna bari cengkat. Penting teuing ieu teh. Nah pukul sabaraha kitu ayeuna teh? Uju terus ngagisik panon. Pukul 1. Har, pukul 1. Sok gancangan udang. Urang mare teh ya. La ilaha illallah, nah lain ngahudangkeun atuh arek pukul tadi dari pukul sabaraha? Pukul 11 nya. Aduh, kumaha tuh? Cek Uju siga anu kakarak ingat. Nyaeta kalepasan sarena Ju. Hayu atuh, Kang Dirja. Bawa oborna tuh. Cek Uju bari nangtung. Oborna oge. Teu boga, ku bensin weh. Cukup jangan sekalian nyaangan di ditu mah. Tembal Dirja. En. Kang. Tulakan deui ya pantona. Tong wakasare heula da mualila. Cek Dirja bari ngalahan tulang. Tembal pamajikanana bari norojol tinggon. Di barung melit-melitkeun sampingna anu bieu udar waktu sare. Dibawa eupana Ju. Cek Dirja sanggeus aya di luar. Uju nembal ku unggeuh. Duaan ngagaridig najan lempangna setengah diayap-ayap nyasaran tincakeun da puguh poek. Boro-boro cang bulan. Bentang oge tetembong kelemeng-kelemengna acan. Ongkoh tanggal geus arek mareumkeun deui. Sajajalan ting gerendeng ngadarongeng itung-itung tambah keung. Ting kulunu tengah peuting ngajugdug sisi walungan melaan karesep. Beki jauh, beki poek bae komo basa ngaliwatan kebon awi mah beki asa medem bae nepi kameh teu kaciri ngulangkeun curug-curug acan. Lebah kebon sampe rek ngarandeg heula ngadedengitkeun sora cai walungan anu geus nampe hareupeunana. Caina ngaguru ting saleor kawas anu keur meujeuhna caah umpal-umpalan. Kadenge sora ombakna ting kareplok nubrukan bibir wahangan. Dedengian sada caah cigut. Ju. Caah Ju. Nya sada nama sada caah. Ju. Caah tigirang beureunya.
basa tadi ngadingding ti beurang belah kidul teh. Nya meureun Kang. Geuning cek Kang Dirja tembong cahaya gelap na oge ting buri nyai. Gede kawasna mah hujan teh, jeung lila meureun nu matak cahana nepi ka urang oge. Cek Uju bari neruskeun deui leumpangna. Aduh, meureun teger urang beak kabeh ka bawah Caju. Tang tuwe Kang Dirja. Kalelit gerak kuruntah anu paralin, tembal Uju. Cilaka Ju. Kayak kieu mah cilaka. Cik hayu urang degetan. Nepi ka darat kitu caina. Mun limpas teh lapur we. Heug teger ngan sakitu-kitu na ieu teh. Tembal Dirja dibangun hariwang. Tembal Dirja dibarung hariwang. Duh, jeung poek deui Kang. Cik damareun atuh lain mawa bensin. Sok atuh neangan heula pio beureunana. Tah geuning tah aya urut welit tah. We eta we. Sok pilihan anu gadaringna. Cek Dirja bari nunjuk ka handap. Terus Uju ngagulung-gulung eurih tina welit anu geus teu kapake ngalumbuk dina galengan. Dibeungkeutan jang pioboreun, sanggeus anggeus sut disundut ngagedur nyangan sabuleureunana. Nyingraikeun poekna peuting anu burakem. Cukup jang nyangan tincakeun wungkul mah. Alah Ju, ilikan Ju, aduh, caina oge meuni modal kieu ka darat yeuh. Wah, lapul euy, palin kabeh yeuh. Cek Dirja bari ngacung-ngacung oborna nyangan cai walungan anu meh limpas ka darat. Tapi ari palin mah moal Kang. Da cara ronan sebkeuna oge. Paling ge parotong jejerna. Tembal Uju bari ngajanteng yang hareupan cai anu buburing kala. Nya cilaka we ieu mah yeuh. Cek Dirja semu bingung. Mitra kaudang. Sabot keur kitu, keur ting harulang sisi walungan, na atuh. Anak cungungung teh sada aja geleuweung pating cungungung dipeuntaseun walungan di jero pasir ipis anu ngadingding saparat walungan keur kitu. Ti kajauhan tembong celak-celak kawas aya damar leutik tina lantera nyelap dina tengah-tengahna poek peuting anu mongkleng ngangkleng luhureun cai nyuruntul ti girang palit ka hilir bari kawas ti dalagor nenggaran batu dibuntang banting ku nyedotna walungan caah anu umpal-umpalan anu beuki lila beuki ngadeuketan ngagancangan nyebrut luhureun ombak. Waktos nakabujeng Seep Mitra cag urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang teunden dihandeuleum sieum geusan enjing pageto urang teraskeun deui kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios. Sunda Komaraan Parengku seniman Berhargu sarjana Dina wirang karawitan kirang kumahnya karawitan